Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid Bapak kelas genep? Sarehat? Sehat, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan orang dipasihan kesehatan sareng kesabaran ya. Dugi ka ayeuna awal Februari orang cantiasa lebet ka sakola ya. Ya mudah-mudahan di bulan-bulan ayeuna orang tos tiasa lebet ka sakola, amin ya robbal alamin ya. Urang teraskeun materina ya. Dina bagian kamari urang diajar bagian C, ayeuna urang diajar bagian D. Ya. Dina bagian D urang diajar masalah kecap sarepan, istilah teknologi sareng kalimah barang ya. Ieu ngulang anu semester kahiji. Nah, ayeuna urang di bagian kahiji heula. Naon sih kecap sarepan teh? Nah, jadi kecap sarepan eta nyaeta ya, kecap sarepan teh nyaeta kecap anu asalna tina basa asing ya. Nah ya. Jadi kecap sarepan teh jadi kecap ya. Kecap-kecap anu asalna tina bahasa asing jeung ejahanna teh atawa ucapan eta teh disesuaikeun jeung masyarakat Indonesia. Ya. Nah dina kecap di dieu dina LKS aya 5 basa ya anu ya tina bahasa Sunda tina aya 5 bahasa nu dipake dina bahasa Sunda ya. Kahiji nyaeta bahasa Indonesia ya, sarepan tina bahasa Indonesia. Anu kadua tina bahasa daerah nu sejen ya. Nu katiluna tina bahasa Arab, nu kaopat tina bahasa Walanda, jeung nu terakhir nyaeta dina bahasa Cina ya. Anu kahiji dina bahasa Indonesia. Nah ya. Nah, kecap-kecap bahasa Sunda anu mangrupakeun sarepan tina bahasa Indonesia, contohna mandiri, rumah sakit ya. Lama mungkin rumah sakit diganti ku bahasa Sunda jadi imah gering atau bumi gering ya, bumi teu damang. Tetep ya rumah sakit ya rumah sakit ya, teu bisa diartikeun ka istilahna bumi gering ya. Amun bumi gering berarti asalna kurang pantes. Jadi tetap rumah sakit. Aya jabatan, aya ganjil, nah ya perhatikan di LKS-nya. Terus aya tabungan, canggih, liburan, nada, pembantu, tahun baru, jeung sajabana dan lain-lain ya. Nah eta kecap sarepan bahasa Sunda tina bahasa Indonesia ya. Nah. Ayeuna kecap sarepan tina bahasa Sunda ya. Nah, tina bahasa ya kecap sarepan bahasa Sunda anu kadua ti bahasa daerah sejenna. Contohna luruh, natus,
bamong ya, sima, cetek, gabah ya, mangkat, pancen, saking jeung sajabana. Nah eta salah sahijina tina bahasa daerah nu aya di Indonesia ya, nu dipake ku bahasa Sunda. Eta bagian 2 jadi nu bagian kahiji tina bahasa Indonesia, anu kadua tina bahasa daerah nu aya di daerah di negara Indonesia. Anu katilu bahasa kecap-kecap bahasa Sunda tina serepan tina bahasa Arab. Contohna akhir, akal, batal, hajat ya, hasil, kiblat, lahir, makhluk ya, halal, haram ya. Jeung sajabana bisa ditinggali di LKS ya, bisa dilihat di LKS. Terus bagian nomor 4 tina bahasa Walanda atau Belanda. Walanda itu artinya Belanda ya. Jadi bahasa Sunda ya, kecap bahasa Sunda anu mangrupakeun serapan tina bahasa Walanda. Contohna akte ya, aspal, baki ya, baskom, bohlam, bulao ya, bangku, ember. Terus aya laci, lap, bor, peunteun jeung sajabana. Nah eta kalimat-kalimat eta teh di bahasa Walanda ya, nu dipake ku bahasa Sunda. Anu terakhir nyata serepan tina bahasa Cina. Nah, jadi bahasa Cina berarti bahasa Sunda ya, kecap-kecap bahasa Sunda serepanna tina bahasa Cina. Contohna kue, angpau, tauco, bapau, capcay, cincau, gingseng, lihai, mochi, siomay jeung sajamana. Ya. Jadi eta ya. Jadi eta kecap serepan aya 5 ya. Jadi nu kahiji serepan tina bahasa Indonesia, nu kadua serepan tina bahasa daerah nu aya di Indonesia, nu katilu serepan tina bahasa Arab, nu kaopat tina bahasa Walanda, jeung nu terakhir nu kalima serepan tina bahasa Cina. Itu ya. Itu bagian kahiji dina kecap serepan ya. Ayeuna tina kecap dari nomor 2 ya. Sekarang masuk ke nomor 2. Ayeuna ke nomor 2 istilah teknologi. Bisa tengetan ya, perhatikan kalimah di handap. Kamakaran teknologi internet geus ngarambah ya, nepi ka wiring-wiring. Nah itu ya. Nah itu dina kalimat di luhur aya kecap internet. Nah itu kecap internet di dinya teh termasuk karena istilah teknologi ya. Nah ayeuna kecap teknologi ya, istilah teknologi di dieu bisa ditingali ya dina halaman 13. Nah ya. Tina bahasa Sunda istilah teknologi loba nu mangrupakeun kecap sarepan tina bahasa deungeun jeung bahasa Indonesia ya. Jadi pada bahasa Sunda istilah teknologi ini banyak yang merupakan kalimat serapan
dari bahasa Deungeun. Deungeun itu bahasa lain ya. Dan bahasa Indonesia. Contohnya hiji komputer, antivirus, HP, tablet, download, upload, jeung sajabana. Nah eta tina bahasa Deungeun atau bahasa yang lain itu ya, tina istilah teknologi. Jadi pada bahasa Sundanya istilah teknologi ini merupakan kalimat atau kata serapan dari bahasa yang lain ya. Nah, yang katilu, ayeuna orang bahas kan katilu nyaita kalimah barang. Kalimah barang nyaita kalimah anu nyaritana mangrupakan kecap barang ya. Ya, jadi kalimah barang, kalimah yang ceritanya itu merupakan kata barang ya, ada kata barang. Contohna tembokna beton kabeh. Nah, mana barangna? Beton ya. Anu dimpiringkeun. Udin diuk di bangku panghareupna. Nah, eta kalimat mana kalimat barangna nyaeta bangku ya. Katilu Rani keur maca buku. Nah, mana tuh Rani keur maca buku? Mana kalimat barangnya? Iya, kalimat barangnya adalah buku ya. Keempat, mobil teh alus pisan. Mana kalimat barangna? Nah, itu ya, barangnya itu mobil. Ujang make baju anyar. Ya, kalimat barangnya nyaita baju itu ya. Cukup hari ini ya, materinya cukup ya. Bagian D, tugasna pancian mandiri ya. Kalian bisa dilihat contohnya ya, atau tugasnya kalian mencari kecap serepan dan bahasa asalnya dari bahasa mana ya. Misalkan dari tadi ada 5 bahasa ya, Indonesia, daerah, bahasa Arab, bahasa Walanda, bahasa Cina ya, itu ya. Tugasnya seperti itu, kalian tulis misalkan contoh salat. Nah, salat ya, salat atau hajat itu berarti asalnya tina bahasa Arab. Terus contoh kedua misalkan angpau. Nah, angpau itu asalnya tina bahasa Cina itu ya. Itu tugasnya, Bapak tunggu tugasnya sampai hari Jumat jam 10 malam. Lewat dari hari Jumat tugasnya tidak Bapak terima ya, karena kebanyakan tugas kalian itu banyak yang tidak mengirimkan. Tadi aja Bapak sebelum membuat materi masih ada yang menyerahkan tugas. Jadi mulai hari ini Bapak pertegas, tugasnya paling telat hari Jumat jam 10 malam itu ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.